Hoyong dengan sang nu enak tah geretan be heula tah jengkolna jeung kicipir aya roa tah da ngala ti pipir imah tadi ngeuretan be bumbuna nu simpel tah bawang bodas bawang beureum cengek 2 siki ulah lebat rinda bisi lada anukeun tah jengkolna bareng jeung bumbuna ame kagoreng mie asak tah ari entos teh anukeun roa jeung kicipirna usrang osreng dianuan bumbuna masako uyah pecin jeung gula anuan betah cai saeutik mie asak nah dagoannya mie asak tah ari entos hipu sadaya teh tinggal diemam tingali kita namina oseng arok katok biasana pake peuteuy tapi peuteuyna keur mahal aduh teu aya deui ieu be nu ayanya jengkol